pasti pernah ngalaman ya juga kieu. Basa keur alit rek sakola di golodog atawa ditepas. Urang bebeja rek angkat sakola ka bapa jeung ka emak. Bapak jeung emak nyarios kieu. Yuk, gerak angkat, didoakeun cing pinter, cing calakan dina narima pelajaran. Gitu teh. Atawa kieu. Mun urang bebeja boga nilai alus ka bapa atawa ka emak, aranjeunna jol nyarios. Duh, meuni pinter anaking didoakeun cing bisa dina sagala pelajaran, cing calakan dina narima kahirupan. Dina sababaraha momen kolot urang teh teu weleh ngadoakeun. Leres teu baraya jang kahirupan anakna. Malah mun dihitung mah bisa ribuan doa jang kamulusan kahirupan urang. Alhamdulillah baraya upami ningali konten ieu aranjeunna masih aya. Pertarosan simkuring kabaraya sabaraha kali urang ngadoakeun balik ka kolot urang.